dibalur ku minyak beak minyak ku oli. Hari salaki dibagi dua bagian, waden sok dipake mundah nih urang matara emong sapur mong yen deui nu barang nyempel di bibir cek mapar jeung ijam si ari salaki teh gua mah geus kaluar borora pamajikan mah biak tanagan orok can nongtot acan buset bantuannya heujeun ngajil salaki geuning mah teu nongtot wae lain kitu set teh mah kudu kumaha bukakeun tiungna tiupna mun-munana dibuka gon tiungna tiupna mun-mun geuning mah teu nongtot wae memangna pentil mah kudu kumaha aya mana parako ka dieu ke tukang mengik irung tanu sorangan dah mak iyo paingannya mah beurang mapar jiga diganyaranana tara bawaan tara geunan punta pintel teuneun dina pangamung nu hese ngajur 5 menit borosot kaluar mata bapak-bapak jisim kuring ngahiung boga bapak-bapak di mana-mana bapak-bapak boga kolor 7 minggu can diseuseuh tong di ka mana-manakeun eta teh ubar hese ngajuru Pak panas banding ku bau teu ngapan dan ngaheujeun sih. Tapi zaman ayeuna zaman era globalisasi, zaman modernisasi, ku pamarentah urang dianjurkeun satu desa satu bidan, kadang 2 bidan. Laras palurah aya di aya. Sabaraha bidan di palurah? 1 bidan. Ieu mah palurah, kota ieu mah. Abdi mah punten Pak Kiai kantos ngaos di ujung Cianjur, Cidaun. Di Cidaun teh ongkosna 150.000 numpak ojek PP 300 teu beubeut nggak aing 3 kali eta. Desa Mekarjaya pengedeung jeung Garut karangan kuahangan cek isim kuring teh palurah aya bidan di eta yakin pamarentah urang karunyieun dianjurkeun satu desa satu bidan walaupun desa terpencil. Ari ngagulkeun pamarentah teh aya nu bogana sok geunaheun ka. Aya palurahan aya? Aya mah. Hah? Aya saatu sekdes aya. Sip sekdes aya. Sekdes benernya abdi anyar kene mulut awal Kang kerja ajengan Pak Sekdes ngawas di Sukabumi yuk bro palurah aya camat aya dewan aya cek abdi di ditu bapak-bapak ibu-ibu pamarentah urang karunyaeun dianjurkan satu desa satu bidan walaupun desa terpencil abdi teu euy saur Sekdes di ditu haje ka mana purak Pak Sekdes kade sakeuna peuting teuing ka dieu aya naon atuh ih hatur lumajeng kang tamih-tamih meser bensin sugan Sekdes ieu kitu urang hadirin kaum musliminnya karunya gubrak teh ka alam dunia teuneun heula manusia gubrak ka alam dunia dibagi kana 3 bagian catat sabagian manusia gubrak ka alam dunia tanpa melalui syarat indung jeung jadi bapa 2 bagian manusia gubrak ka alam dunia boga indung tapi teu boga bapa ka 3 bagian manusia gubrak ka alam dunia nya boga indung nya boga bapa ngan ka 4 bagian jigana moal aya gubrak ka alam dunia boga bapa boga indung mari kemana bijina sokan itu sah manusia gubrak alam dunia tanpa melalui syarat indung jeung bapak Nabi Adam sinar sediawa tangan kaki santri na kitab putih nih kitab kuning buatna gonong mertelakeun Adam jeung Hawa semata-mata ka kawasan Gusti Allah digubrakeun ka alam dunia tanpa melalui syarat indung jeung bapak satu yang kedua manusia gubrak ka alam dunia boga indung tapi teu boga bapak saha Nabi Isa alaihissalam dongengna sepintas penting-ting Siti Maryam menuju amang di kebun korma Allah merintahkan ke malaikat Jibril turun ke alam dunia tiup Siti Maryam dina pelebah bujang langsung malaikat Jibril turun ke alam dunia nyakatan ke Siti Maryam ditiup dina pelebah bujana tanpa make bim salabim abah kadabra ditiup ke malaikat Jibril hamil gubrak ke alam dunia Nabi Isa alaihi mata Nabi Isa lahir ke alam dunia ngagaduhan ibu tapi tengah gaduhan rama aya zaman kiwari manusia gubrak ke alam dunia boga indung teu boga bapak di kampung ieu mah eueuh sabab aing teu nyaho di Cianjur mah Kang loba manusia gubrak ka alam dunia boga indung tapi teu boga bapak dongengna nah zaman ayeuna adalah zaman era globalisasi zaman modernisasi Pak Bu kadang-kadang ku budak urang Pak Bu budak ayeuna mah daripada nurutkeun apa-apa tah indung bapak nurut keneh kana apa-apa tah TV boga budak awewe keluar SD masuk SMP can pati beuki lalaki Kang keluar SMP masuk SMU kelas 1 kakarak gururututan bagi lalaki kelas 3 budak urang SMU teh lamun teu boga kabuguh cek urang Cianjur mah jangan ari boga indung galak baheula geuning indung teh aya nu galak baheula di kampung nyai awas ya mun mau lalaki ka imah dipek-pek indung sia ku aing guluk teh indung
manusiawi papo awi geus badak pasti bagi lalaki geus badak pasti bagi awewe sedangkan inungna galak tungtungna anakna nu inungna galak teh bobogohan di bibir si geligi si kosme kanyahoan ku inungna nyai anu bobogohan penting di bibir teh maneh lain sete bobogohan di bibir era ku tatangga era ku bare bawa ka bohong sete bawa ka imah kumaha cek anakna kayak lagi kieu da bobogohan di bibir mah olok obat nyamuk baheula can aya HP kang nulis surat anak urang teruntuk kandaku yang ganteng sedunia di tempat kandaku di malam minggu yang akan datang mah ada orang zona langsung saja datang ke rumahku karena si papa dan si mama setujuan baik tuk jambe kabaca ku lalakina kayak ngegeki eta mah lalakina Pak poe Sabtu jam 4 neangan batu ka susukan nu badak nu gesak ngaruru nepikeun ka magrib ngalelet daki jeung kulit angar we hideungna merencokorna hideung sia eta beres ngaruh make calana lepis nu merekna 505 nu hargana 289.800 kaluhurna make kos pos boy nu hargana 54.800 buukna Luis make danco cap dengkakeun beulaya ampi ka imah urang gek diuk ieu anakna itu kabogohna cek zaman ayeuna mah apel torojol indungna mah tina pangsolatan make muka nanya nyotas be ogen ngicep aya tamu di mana di palih kidul hei punya tongoy iya emak kagok wiridan nyai atuh nganyuk pisang ka warung ampi deui ka kamar torojol bapana bari ti masjid yang aya tamu di mana di palih kidul hei tongoy-tongoynya ieu bapak rek lempeng cakeng teh di tas mapokal ampih ka kamar ibu punten bisi aya di tas be nepikeun ka beng cangkeng nepikeun ka potong cadu ngungkuk haram dempak nepikeun ka bulu janjar orai ibu nu kitu bapak nu kitu mau asup ka surga Rasul menggaris besarkan maktubun ala babil jannati anti haramun ala bahil wa man ijakat wa dayus terpampang dalam pintu surga 3 golongan haram masuk surga nomor katiluna jelema dayus surah sebagian dayus adalah nu kitu boki puting boki jemplikang tatangga nu nyaring rona nu ngeriring torojo setan asup kana tanah nu jadi awewe cek setan lemahlah engkau apabila digoda torojo setan asup kana tanah nu jadi lalaki keluarkanlah engkau 1 juta rayuan geus beuting teh ngomong ka kabogoh teh kumaha geuningan iya yang panjaman yayang ayeuna urang boga tatangga nini jeung aki-aki ngakan bala-bala ge yayang geus eta iya yang kabogo aa panggeulisna wadiwati ayang pangsatiana wadiwati ayang engke keur aa ayeuna keur aa mending urang asaan heula yuk di asaan kos petis burung sugan eta mah maklum setan cek awena teh heunya da keur manehna ayeuna keur manehna mending urang asaankeun heula tungtungna teh kang diasaankeun heula sakali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali palenung rada aduh seul cenah ari geus reuneuh jeurik bagi dihad menyesal atas perbuatannya torojol bapak nama wahalu bejakeun sanyai ku saha inung nama sapunya nyai satengerakeun kolot ku saha bapak ku 12 urang harus sama dicokokeun ka mana sia nu 12 urang kocrok kos arisan eueuh mah kabur ka seberang ka Palembang balik mah kerupuk dia udah cilaka cek bapak nak mamah nasi sudah menjadi bubur apa untuk dikata nasi kurang kena isukan pejumahan ku bapak orang umum kena dina pangjumahan ningang ke bapak nak jumahan no yang KDKM kangajengan punten bandingin jumari osi payun aya naon ada kabar gembira mangkat nangtung bapak sebenarnya berkejumahan cek bapak aing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak punten isim kuring ngaganggu ketenangan wiridan bapak-bapak dumi ada kabar gembira Bobi di ayeuna marjogikeun hiji istri lumayan apa manten amal meni punten 6,5 narung jangkung bokna panjang rada galingannya karena beteungna geus buncir dongkap ka rompok isim kuring tanpa dipungut uang bangunan dan uang muka wassalam juk di daerah mun kuatuh kadenge ke pemudakan salat Jumat pemuda sok di tukang lain ulah aing baheula ya ka eta teh ditolak asugane geus reuneuh mah ke jam 4 rek ngajak RT nanyaan ngajak RT nanyaan ditarima langsung dikawinkeun sah kawina sah Pak eta cenah orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui cok sah lamun orokna geus kaluar kudu dikawinkeun deui berarti kawin yang pertama kawin-kawinan anak kawin-kawinan tumpakna tumpak-tumpakan anak tumpak-tumpakan boga anakna anak-anakan buburungan itu sah-sah saja hitung-hitung meuli lauk keur nogan laukna kahakan endogna kahuakeun inuna katumpakan anakna kaparaban neji
lamun torojona di parawan tirana kesaajengan kayak dia. Nah gubrak alam dunia begitu boga bunten budak boga indung tapi teu boga bapak dua dah capek telu soalnya nyantai pak minum susu sopor pahili beda rasa jeung imaan iya kedua drama sahadi antawisna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin tos kapengalung Kangjeng Rasul ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah eyangna Raden Abdul Muthalib. Punten sakadap karsa ajengan ibu bapak-bapak abdi ka ibu-ibu. Pangjawabkeun diberi hadiah tah sorban. HP kartu mantong. Oh dinya we. Na mobil bener. Kopea ka ibu anu terang pangwarkeun ka pasti gedenya Raden Abdul Muthalib ngagaduhan putra sabariji pameget sabariji istri sabariji bilang hijana hai buru hai buru lumayan serban keur salaki ayo daya si Eniawan Raden Abdul Muthalib ibu hadirin kaum muslimin sebagian ulama nyarioskeun ngagaduhan putra 16 bu 10 pameget 6 istri di antawis anu 10 teh pak aya nu nami Raden Abdullah pang dipikanya anak kuna jantan ramana Raden Abdul Muthalib apa sebab Raden Abdullah pang kasepna pang bageurna ece ge sok ngomong geuning kata tangga ece mah nya ka budak kabeh ge kasepnya aku kasepna bututnya aku bututna solehnya aku solehna bedegongnya aku bedegongna na bibir lah hate mah aya isan mereka pang dipilihnya budak adalah pang bageurna bahkan bedina pang kasepna Raden Abdullah pak banding ku kasep-kasepna di mana-mana mapah di siang hari meleber segitunya mesih cek urang teh kamari aya saya mah turun tina mobil seugit paling sampai ke 2 meter Raden Abdullah ti katabihan mapah meleber ka urang seugit nu mata nu kasep mah identik jeung seungit nu butut mah identik jeung bau maaf nu butut telana di mana-mana Raden Abdullah kang mapah wengi cahayaan lamun urang di cahayaan gitu nanti ngobor belut tunggal penting we kasep kang Raden Abdullah akibat kasep timbul diperebutkeun di jazirah Arab ku awewe punten nu marebutkeun ieu ibu-ibu imah dayana naonan punten da bahasa ulama al-khiyar selebritis bintang film bintang sinetron bintang film teh garis kan Luna Maya geulis Dian Sastro geulis Ayu Ting Ting geulis si Oma Swati geulis si Atun geulis sakitu mah heulanan tuh marbutkeun kumaha Raden Abdullah diperbutkeun ku awe-awe wes teu melak cangkeng dina irung ka lamun urang diperbutkeun kitu nating beak eta we nya belah kidul urut aing belah dinya urut aing pengkolan urut aing ini urut aing digaras kitu urang Raden Abdullah mandekang teh torojo sorak tanpa jirim hatib ngaranna ya Abdullah malaya sukanjat geus saterusna ya Abdullah mi HPK kasepan anjeun mi HPK sorean anjeun ulah dititipkeun ka awewe anu keur merebutkeun kanjeun tapi titipkeun ka solehan titipkeun ka kasepan kangaran Amin malum bejatina hiji sok jadi 2 geus 2 sok jadi loba nu asalnya tatangga barekatut dengan yen bisina dina Abdullah adalah Aminah kabeh ece diganti jadi ngaran Aminah ini diganti jadi nini Aminah dan nyawan dari kanu kasepan jenuh turun Raden Abdullah ngaran Aminah Pak Bu diibaratkeun zaman kiwari lah ibu-ibu di Cianjur magang di kampung lamun tengah dinten teh sok karumpi jeung tatangga hareupeun imah ciliciaran capetang ngomongkeun batur torojo Raden Abdullah punten ibu-ibu eta ini dupi di dia ayeuna nami Aminah kabeh ngararacu Abi Aminah bingung nu teu ngitung susah nu taya sudana Aminah mana kabeh Aminah Abdullah pisin anjeun adalah Aminah binti Wahab kacaritakeun hiji tempat aya hiji istri geulis kawanti-wanti da kabina-bina kagelisanana eta istri alus tanggung hade laur alus angkat leher kepat geulis buat tinggal jadi endah batik kudratna
jeletet elet tangait jeletit elit tangait pamenteung ngadaun seureuh mun neureuh mayun kadeureuk wasle gula guman geulisana sa Aminah binti Wahab tuh matak nu kasep mah keur kanu geulis nu butut mah keur kanu butut maaf nu butut telan nikahna teh poe Kemis ngantong nanyakeun tangajeng taun mah aing teh nyaho Kemis serana meter geusana 200 urang kang pupus saketika Allahu Akbar ting jantung ting naonnya meureun eceuk kieu meureun ditingalikeun ieu istri teh meureun mapah meureun ka payun ditanya ku babaturanana ka mana ka payun rek naon sugan pernah sareng Raden Abdullah geus kawin teh ka saha ka Aminah apa tiga Aminah itu mah Aminah binti Wahab maneh mah Aminah binti Udin paeh meureun aja 200 urang kang pupus saketika Allahu Akbar nu geuring mah teu kacaritakeun reup malam Jumaah cek Kangjeng Rasul aja di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Jumaah mangka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 70 tadi kieu nu ibu-ibu sih suka dulu deket jaga cek Kangjeng Rasul di mana-mana salaki jeung pamajikan berhubungan badan malam Senin je mangka sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 40 lumayan Kang daripada ke Palestina lah Kang lamun malam Salasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Sabtu, malam Minggu eta mah Kang sarua jeung ngabunuh kafir Yahudi 15 sok sanjan 15 keur ieu keur pikeun ka gempor sugan ibadah di abdi mah aya Kang cek pamajikan becek salakina teh mah ayeuna malam Jumaah urang ngabunuh kafir Yahudi 70 mung no malam Senin ge 40 candi korepkeun ulah sok kitu teh malam Jumaah cek Raden Abdullah Aminah nah kitabna mandana kitab Qawaid Al-Bulutiyah ieu mah gaya bahasa we Kang meh bayaranana mah Kang Aminah bojo kakang nu geulis kawanti-wanti nu endah ka bida-bina ayeuna ge penting nu dianti-anti ti kamari dicita-citakeun deangana maleman pertama teh sabab urang dina dinten tadi parantos didaheukeun mah ngabager geura iba keula kecebur parantos kakang mah ngabager geura abdas heula kecebur parantos kakang mah ngabager geura lebet kanggon Siti Aminah lebet dingon Raden Abdullah di bumi kene malebar senyit-nyit hiji urang beula kitu teh Kang sugan cek urang teh nyai bojo kakang nu ngagaya bakti teu urang malah akibat nikah Siti Aminah ka Raden Abdullah timbul hamil urang geureuh sami hamilna Siti Aminah jeung urang sami eueuh 8 bulan baheula Kang keur di kampung lamun awewe keureuh 8 bulan can kaluar nincak 10 bulan sok ditamangan dibawa ka kanang muning majarkeun teu bisa kaos muning tos kitu karunya teh 8 sasi kurang 8 bulan aya perbedaan dia jelas dong Siti Aminah ngandung seorang pinabiun urang mah lain di antawisna perbedaan ibu tinggal Siti Aminah mah hamilna teu kieu Siti Aminah mah pan urang mah hamilnya nang karap jiga sedan nang kuban jiga padudan urang mah Siti Aminah mah lempet itu perbedaan hadirin kaum muslimin di antawisna Siti Aminah tiap-tiap sasi kadongkapan dina impenan kumang pirang-pirang para nabi sasi pertama dongkap Nabi Adam maksudnya tujuan cek Adam Aminah anjeun kacida bagiana ngandung seutuhnya mihape di mana-mana ngalahirkeun aranan ku anjeun Muhammad sampai bulan 8 pun gitu hadirin kaum muslimin urang aja pernah keur-keureuneung ngimpi kedatangan ku Nabi nya karakang ngimpi budak juri hadirin kaum muslimin Siti Aminah karaos lamut urang ge karaos sabeuteung ngan lahirna Siti Aminah di parajian satu Siti Hawa Siti Maryam bahkan widadari pun turun ke alam dunia nyaksian akan lahirnya seorang nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang rame rek ngaluarkeun orok mah ibu tinggal kita lahir Kangjeng Rasul mah kita puja tapari dia tah hanapeun puser parikeun jadi lahir Rasul di dia mata aya operasi sesar urang mah pang lahir teh di dinya Kangnya ngompoal tidinya urang lahir tidinya penting tadi tas tidinya balik haji ge urang kadarinya dewe kalah gawe kumaha Kangjeng Rasul lahirna khoro saji yang dikatakan pertama oleh Rasul ummati Rasul urang ngajungka sujud teu ditampanan ku ayakan cek saha kawas jeung kawas ngarasa lainnya jeung ngarasa tapi aya bahasa jeung beja aing mah daripada hidup kieu kieu teh mungkin modare bari dina ayakan berarti taman ku aya
kadua lesot ayakan tabanan kumaparaji dibikin kan ini dikenyotan irung cincin budak ngagoak panggilan anu bunga sa bapak anu nyempel bibir cek bapak nanti mah Gusti budak ade teh sing saleh sing ro kana ngajina sing beuki kana salatna ari manehna tara moal tuh Kangjeng Rasul kacungkal nengak Kangjeng Rasul lahir ngawas takbir sampai wasila cekes bersin ngawas takbir Rasul cekes bersin alhamdulillahirabbil alamin dijawab ku malaikat ya rahmukallah jagir ulama pokok martelakeun ka ngawas tahmid cekes bersin alhamdulillahirabbil alamin nu ngadengikeun jawab ya rahmukallah nu bersin jawab ya dikumullah jawab di nu gadengikeun ya sudahlah aing geus teu bisa tuh ngan dibaca yarhamukallah teh lamun ngaos tahmid ari kieu mah asum tong yarhamukallah lebok ya Gusti aing Rasul hadirin kaum muslimin keuneuan heula urang di mana-mana dititipan murang kali hadirin kaum muslimin ngajerit ka Allah Subhanahu wa taala indung bapan hayang boga budak anu soleh amin mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan turunan anu soleh amin pangwalerkeun ceuk pangjawabkeun ke dibere duit ka salaki ibu hayang gaduh murang kali jadi kiai sing tadi mudah-mudahan kaptuliskeun ibu hoyong gaduh murang kali jadi kiai jadi ajengan jadi santri di pasantren teu anak ece ngimpi hadirin kaum muslimin anu mulia kabeh kang hayang boga budak manu soleh naon sababna saeutik jawabna teh sabab ka budak mah nyaah rek tipe jeung potong anu kumaha indung bapakna rek tipe jeung potong anu kumaha anakna dititipan murang kali mah nyaah ceko teh oh kamu aya berita dina TV indung main anak bapak micen anak indungna jeung bapakna geblek eta mah urang mah nyaah cenah tinggalikeun cek ka dieu bisa wadon ibu boga budak hiji rek ka pasar dibawa barabe ditinggalkan malah sok dipopekeun lagi kata tangganya ece mah apela budak sakeun rek ka pasar balik di pasar guru naon budak ece mana budak teh bari dipaku ku indungna anak kaca ieu cek datang atipan anak sia opoh deui bani ku nya torojol bapak nami rumahku cek bapak nanti anak ratu anak raja maknya anak raja nontot leho sok hari disebut dengan samratul qulub buahna hati kembangna soce akibatnya timbul aya kahayang hayang boga budak mah anu soleh bapak ibu hadirin kaum muslimin kumaha ngabentuk budak anu soleh Rasul mengatakan idza wulida al waladu falyusin ismu bapak ibu lamun hayang boga budak beh dituna soleh beh dina bener ngaranan ku ngaran anu alus pak da urang mah urang Islam ka Islaman be Abdulul Asma Abdullah pang utama ngaran teh Abdullah di ngaranan ku bapana Abdullah cicing di sunah abna tinggal uloh nakal di ngaranan Abdurrahman cicing di sunah abna tinggal omana matak jaga di yaumul kiamah cek Allah Abdurrahman buru asup ka surga mang uloh jeung mang oman tuturubun di sunah susah kang ngaranan ku ngaran anu alus cek ibu duh abdi teh lain teh nyaho lain teh hayang teu bisa na Al-Qur'an ngaranna atuh geus saha ngaranna da cek ajengan ku dina Al-Qur'an anu kahiji sangaranna jam munafikun anu kadua jam musyrikun nu katilu jam kafirun komo sih musuh mah jam Firaun atuh geblek kabeh meureunna cek ulama haram ngaran budak ku makhluk nu dilanat kolot teu moeunna ece teu bisa-bisa teh menapati hadi ke dia Borosot budak pang badak lalaki bismillahirrahmanirrahim Abdurrahman Borosot nomor kedua lalaki kene bismillahirrahmanirrahim Abdurrahim Borosot nomor katilu lalaki kene maliki yaumiddin Abdul Malik Borosot nomor keempat menang tatamak menang dudukun hayang awewe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iya Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik iya keulin di buruan ti tadahar ku inungna buka kene patu ceuk imna teh Al-Fatihah rabu nyarana tuh karabur geuning cek ajengan di majlis taklim kang ibu-ibu daripada ngangaran budak kiblat ka barat plah ngangaran budak ku ngaran malaikat laras meunang daripada kiblat ka barat mah borosot budak pang badak lalaki jang Jibril tok make malaikat borosot nomor kadua lalaki kene jang Mikail
Barasot nomor katila kekene jang Israfil, barasot nomor kaopat laki kene jang Ajril. Semoga budak opat-opat ngaran malaikat. Gus bararadak dewasa jarangku gede gini ke Jakarta nengan gawe Kang. Gawe can menang bekal beak beteng lapar ambi kan kaurung nasi habok dalalaha. Ari geus dahar ti pireung hareos ka Mikail bayar. Teu boga duit Israfil bayar, teu boga Ajril. Eta mah nini boga warung molho Gusti nu daang teh geung lincil mah itu malaikat kabeh gini teh. Cek jang Ajril teh nini sabaraheun wios tong dibayar. Ai sagan mah nu daang teh jelema geuning kitu malaikat. Sedangkan malaikat Ajril teh purah nyabut nyawa wios tong dibayar asa nyawa mah tong dicabut ayeuna aman Kang. Ngaranan ku ngaranan anu alus. Tong jika baheula teh nya baheula saka ieu teh ngaranna budak teh Kang. Eta mah urang kali seperti hiji geus ngaranan eus. Awe lalaki atuh lalaki. Saha ngaranna Jang Suhadma. Pedah karasa subuh poe ahad jam 5 Suhadma urang. Ngaran ti miti we sampe titik penghabisan bahkan kiamat tuh dipanggil golongan. Ngaranan ku ngaran anu halus Kang. Yang kedua aja Bapak Akang lamun hayang boga budak beh dituna soleh beh dina bener eusian otakna jeung sirana ku ilmu panamu jampe pamake nu patali sinarang masalah pengetahuan umum sakolahkeun. Wah urang di sekolah SD acan, di sekolah SMP acan, SD SMP teh bejana bebas bayaran, cuma lain masalah bayaran anak, terbuka kerja jana, minta ka guruna atuh ce. Ngan nomor kahiji deui bener budak urang eusian otakna jeung sirana ku ilmu panamu jampe pamake nu patali sinarang masalah pengetahuan agama pasan trenkeun dengikeun urang ieu. Bapak Ibu saya berbicara Kabupaten Cianjur Kang. Kabupaten Cianjur geus leungit kasaimbangan sakola para rinuh pasantren kosong besar. Wallahu alam di tahun-tahun yang akan datang umat Islam di muka bumi ieu teh kumaha jadina sabab calon pikieun geus anu 1000 kali punten. Lain nyaram sakola tapi ulah leungit kasaimbangan. Leungit kasaimbangan tong ada geuning jelema lang layangan semua ngapung komo jelema. Deuh. Geuning euceur rek daftarkeun budak ka SMP, tas salat Isya ka bapana. Bapana, isukan daftarkeun budak ka SMP teh ku ieu kumaneh? Kumaneh wae ayeuna bocah hidang dan setengah genep geuning nya. Make erok luhurun tuur leungeun mulus seueur di deureuna oge. Nolo dompet sameter dicingking budak bade ka mana teh? Apaan bade daftarkeun budak ka SMP alus? Memang kitu kuduna rasa tanggung jawab jeung akan jadi budak. Tapi ulah leungit kasaimbangan. Isim kuring boga barudak leutik 20 malah. Nu didaftarkeun 15, 16 kana kamari ambrok jeung bapana di tengah sawah. Hade cenah budak rek di ditu. Oh, hege nyerenkeun we nya burung suang mapikeun budak di tengah sawah. Ulah sok kitu teh teh. Eta urang kali teh di mana tarakat tingali apaan sakola? Di mana? Di Bandung. Pan sawah anu make digadekeun. Sakola naon kakak S1 tadi bikin S naon apa lagi bikin S nongong alus memang gitu kudu rasa tahu dijamin budak tapi ulah dikasih imangan Kang ente orang kali tadi mana terakat tinggali tamang nganggur mas santren burung suka tamang nganggur ya perbedaan Kang punten lamun budak orang di sekolah kedungkul balik di sekolah gubrak ke masyarakat ladang sekolah na dipake nu akibatnya bener halus budak urang di pasantren kan balik di pasantren gubrak ke masyarakat ladang masantren na dipake nu akibatna soleh. Nah beda soleh jeung bener tanyakeun ka santri. Sakur-sakur soleh mah tangtu bener, tapi teu sakur-sakur bener soleh daloba nu bener tapi teu soleh. Contoh urang hirup dalam dunia malebahan adat sunah lamun cek sunah rek mah kai mah kumaha? Punten bener cek sunah. Lompat ke Jawa orang Jawa rek mah kai mah kulonun sampurasun bener cek orang Jawa lompat ke Jakarta orang Jakarta rek mah kai mah permisi bang bener cek orang Jakarta lompat ke Amerika orang Amerika rek mah kai mah everybody bener cek orang Amerika tapi cek soleh Amerika Jakarta Sunda Jawa ngaran dia mah kai mah satu. Assalamualaikum itu soleh hadirin kaum muslimin semoga geus bahasa duit bugis-bugis sih bisa abdi nongak bang amok tarik kelut tanya urang bah mun eleh yang urang dia cari urang bah mang istighfar mang aing kaluaran SD ijazah SMP boga SMU boga kuliah aing pernah beli mobil aing ladang haji bisa ka Mekah aing ladang haji beli sawah aing ladang haji pernah nyanung opat kan teu aman aing ladang haji ene sama ku aing dah umum teh pasantren keun jeung sakolakeun hadirin kaum muslimin nah
di mana-mana urang boga budak soleh kataklid bari boga akal lincakan